Kos orang ulinnya ke Pangandaran karena resal kieu euy. Hoream berat ke pantai-pantai teh kok sih Mas Lina. Hoream kunaon? Goblok duit meureun siamanya. Waing traktir kalem. Lain ke masalah teh boga duit berat, kok sih keur loba ya duit mah. Kan bisa jadi fitnah euy. Naon situ jadi fitnah sih mah. Ya, pan aing jeung kumaneh hungkul nulin ka itu lagi bari lagi di ditu ge di Pangandaran aing jeung maneh mah syukurna naonan meureun teh. Piraku aing melakukan sesuatu nya guys. Marerang teuing si ieu mah. Ya berat. Ai jinah teh nya diawali tina bibir heula berat. Adi tutuna timbul nafsu. Kari-kari urang kegek we di bibir pantai. Kumaha sih lah lamun kejadian jinah. Oh. Anjing si ieu otak sia tah jinah anjing. Parah aja si ieu pola pikir nepieun kaki aing teu paham si ieu. Aya wae ieu anjir ya. Kaya pelelos. Disponsori oleh Device by DBIS. Bagi karareung aya namanya binya loba nu daremo anjir itu di dieu. Heeh geura mantak ulah pimilun juga si Amang demo. Moal atuh anjir. Geus bari lagi si Amang mah demo lagi anjir hareupeun imah. Hayang kawin deui moal urang mah. Lainna naon sieun benyol tarang ini dibabet gas 3 kilo. Heuh eta nyebinya. Tapi alus nu kamari bi euy, nu di Bandung. Jadi demo na teh damai, nu dihareupeun gedung sate geuningan. Apal gedung sate di Bandung. Apalah aya gedung sate mah apal sate naon dia tah? Sate keong bi. Sate keong. Keong naon? Sarua pisan ieu ini pertanyaan yang si Kosim ampun teuing. Mungkin sarua rempag. Keongna keong racun bi. Keong racun. Heuh racun naon, A? Astagfirullahaladzim. Racunna racun berit. Racun berit anu geus kadaluarsa bi. Aku tuh bisa diinum ya kadaluarsa sama. Please bi. Ya racun berit mah nya najan encan kadaluarsa ge angerpan racun bi. Mun diinum mah teu meunang atuh paeh meureunan. Cangkeulna obrolan jeung bi aing ye. Geus tong dibahas lah eta malah. Keur ngabahas demo pan ieu teh. Eta nu di Jakarta kamari bi anu riweuh mah. Anjir. Polisi jeung TNI oge teu sanggupeun eta anjir. Ngaredam rusuh teu sanggupeun. Ih, padahal mah kali kularutan we oge cager, A. Kularutan cenah. Please bi. Ya. Lain barusuh. Lain barusuh terus tatawaeun dina ieu dina bibir sisi bibir lain. Anjir kerusuhan. Anu daremo teh jadi rusuh. Ngaduruk, ngamabetan petugas. Kitu rusuh teh, lain barusuh lain. Ya wae bi aing ya ampun teuing. Aya wae ya anjir. Bekicot. Disponsori oleh Device by DBIS. Eta berat bejana nu demo kamari di Bandung ogenan aya nya teu di Jakarta wungkul. Di mana-mana emang kos. Deh. Eta pusatna di Bandung di beh mana Eta pan di gedung sate rame anjir kamari. Genah atunya nu daremo di Bandung mah berat euy. Oh ti imahna teh ngan syukur marawa sangu we meureun deungan geus pugu aya. Nya. Satenya Eta satena sate naon berat? anjing. Sate keong. Sate keong cenah. Heeh, sate keong aja. Cilepeung aja. Sok nanya deui atuh keongna keong naon? Keong racun kos. Hakan ku sia tah. Anjing. Tapi aman berat eta di Bandung mah teh di Jakarta meureun nya. Aman. Aman. Bandung. Demo damai. Sebenarnya gitu teh. Kemarin di Ciamis ge aya demo. Sarua rame. Pasti di Ciamis mah eta beak we meureun nya.
Oh masalahnya berat nih ngaran-ngaran keur capek. Pasti anjir wah garatol eta kan si Amis semuanya. Tinggal mawa es berarti imahnya. Bener. Oh ST mah. Parah anjing geus kosim ampun teh ngahakan naon bieu anjing. Curiga sih geus ngahakan asbak bieu anjing. Capak wae kieu mah. Aya wae ieu anjir ya. Tumila. Brad, antar yuk ka imah uah kosim yuk. Kempes ban motor lagi kos lah. Boleh lagi anjir geus burit isuk we atuh. Koyah kieu mah anjir. Tambah ban di mana? Gampang Brad. Kosim punya ide brilian aslina. Pan Kosim itu boga sabar itu ngechat. Naon? No drop. Pan nanti bocor. Si teh pan no drop mah anjir lain jang ban si teh. Ye. Teu bisa ku no drop teu. No drop mah ceuk aing mah nya jang namal sirah si ieu nya ceuk aing mah. Bocor sirah maneh tah. Teu bisa anjir. Teu bisa jang ban motor. Mana rek naon di kawa maneh? Minjem duit Brad. Oh pan kamarinanya adik Kosim anu di luar negeri. Minta nomor rekening ke Kosim. Dibayar eta ku Kosim teh. Da cenah ngirim duit. Oh nepi ka ayeuna can datang wae anjir. Can datang wae. Tanyakeun deui atuh boteng salah maneh. Ah salah kumaha Brad. Kosim teh kamari teh kan mere nomor rekening listriknya. Tadi Kosim sapopoe nungguan handapeun kilometer sugan biji duit dah teh aya ka mana Cek aing sih nya. Nyengsol cek aing sih mau otakna. Please kos. Siteh ya. Kilometer listrik mau bisa ngaluarkeun duit teh. Jeung bari oge nomor rekening teh nomor rekening bank. Engke dicokotna tina ATM teh Usman. Ya wae anjing si ieu. Ya nepikeun ka nog buluan oge anjir moal bijil-bijil eta anjir. Duit tidinya. Aya wae ieu ya anjir ya. Tiang listrik. Di urang mah toko emas gedenya Brad. Loba atuh Banjarsari, Ciamis, Tasik loba di Tasik oge. Rek meuli emas sakumaha di anjir ngikeun kana nyakeun toko emas gede sagala saroceng. Geus dipapai Brad. Di Ciamis, Banjar, balik di Tasik ge. Teu manggih Brad. Nya anjir Idinya rek naon rek meuli emas batangan gua. Aceng keur loba duit Brad. Kagok batangan mah Brad, ngecer ngaranna ge Brad. Aceng mah hayang selopan. Anjing. Nya da odo di sada saroceng. Parah anjing ieu si saroceng. Aing curiga si saroceng lamun geus kieu nya guys nya geus ngagadekeun mitoha ieu teh. Ya. Bener teu? Ini ngapal Brad? Ya heueuh atuh ningali banget na anjir. Siga lasun anjir culas si saroceng mah. Kami toha mah. Ya nya. Parah anjing saroceng. Rek meuli emas lopan cenah. Da odod anjir.